Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh satia mikar ustur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana wae ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina penangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, kalian ginulurku kabagjaan sapapawasna. Dina dinten ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawarontek. Carios nyambung anu nyutat dina kajantenan nyata anu kaalaman ku penulisna mangsa baheula mangsa nuju ngora dina waktos ngalalana. Nanging dina prak-prakan alur caritra parantos dibumbuan kumang pirang-pirang kecapan nyambung kecapanganteur di alus-alus sangkan payus sangkan ka kuping naraoseun kalian sabagian episode aya anu direumeuy ku carios-carios fiksi. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana. Atuh sasieun sabeunyeunana mamanawian aya guna mangpaatna kanggo sakur anu ngadangukeunana. Kalayan bila anu kasabit nami sih tawakuf nu kasuhun simkuring taya maksad kanggo nyebat jenengan salira eta mah panginten mungkal resan wungkul jenengan salira sami sareng anu aya dina ieu carios. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astu damasidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawarontek bagian ke-27 karyana Andang S. Argayuda. Kacaritakeun Wisnu Kamandaka Mangkarta jeung Nyi Mamah sanggeus nyorang sababaraha pasir buligir antukna anjog ka lembur dadap cangkring. Kadatangan maranehna pada ngabagiakeun ku salelembur. Sabab Wisnu sabalad-balad geus hasil mawa di budak leutik anakna kokolot lembur.
atuh puguh wae warga dadap cangkring kacida baru ngaheunana teu kolot teu budak ting bertek muru imana kokolot lembur dadap cangkring. Jang Wisnu kedah kumaha mang mulang tarima kasalira. Berat nyuhun, berat nanggung, berat tarima keunana. Kokolot lembur dadap cangkring cumarita bari rembai cimata. Disagedengeun manehna ngarasa bunga. Tapi oge baluas ku kajadian anu tumiba ka anakna. Damun seug teu ditulungan ku Wisnu Kamandaka mah duka kumaha nasib anu jadi anakna. Sabab manehna teu beugeun duit jang nebusna anu lain duit saeutik. Teu kedah janten emutan mang pan hirup teh cenah kedah silih tulungan. Kalresan wae dina waktos ieu simkuring anu nulungan emang. Boa isuk jaganing pageto mah giliran emang anu nulungan simkuring. Barina oge najan teu kitu kuring ikhlas karena Allah. Teu geuneuk teu maleukmeuk balumbang timul cang 14 ridho lillahi ta'ala. Wisnu Kamandaka nembalan kokolot lembur dadap cangkring ku basa-basa anu teu oleh handap asor. Teu ieuh asa aing geus gede jasa. Alhamdulillah ku pitulung jat Allah ngalangkungan ka tiasa Jang Wisnu kula warga emang aya dina kasalametan. Kokolot lembur dadap cangkring ngucap syukur kana pitulungna pangeran ngaliwatan anu ngaran Wisnu Kamandaka. Sabab dina syariatna sanajan hirup-huripna manusia anu ngaturna tapi ieu kajadian lamun teu ditulungan ku Wisnu Kamandaka sapara kanca cantang tu anak kokolot lembur dadap cangkring bisa mulang deui dina kaayaan salamet. Bapana sina taruang heula awatos carapeun kae ngobrol mah diteraskeun deui ari tos taruang. Mung kitu wae katuangan kampung ukur saaya-aya bojona kokolot lembur dadap cangkring nitadar ka Wisnu sapara kanca. Atuh anu tiluan teh teu hese beleke. Da sabenerna maranehna kacida lapareunana. Uyuhan hampir sapoe jeput ngadon marag tempatna Ki Gurdah bari teu kararabana naon. Sanggeus sereng sedahar Wisnu Kamandaka teu lila aya di imahna kokolot lembur. Manehna langsung ngamitan rek mulang nguru lemburna Nyi Mama. Basa Wisnu Kamandaka rek ngaleos kokolot lembur dadap cangkring mere bungkusan anu dieusi ku duit anu lain saeutik. Tapi Wisnu kekepehan mungen di barang berek ku eta kokolot lembur. Ujang ulah teu ditampi. Ieu mah ukur tanda rasa tumari mati emang da masihan ageung mah teu aya. Mang teh tos ngadamalkeun Ujang. Mang teh tos dijai tina balai. Janten ulah teu ditampi. Kokolot lembur dadap cangkring keugeuh maksa sangkan eta duit ditarima ku Wisnu Kamandaka. Ulah teuing mang keun cekap ku duduluran wae. Anggap wae simkuring teh tos nyalametkeun anu jadi Allah. Wisnu Kamandaka keukeuh nolak kana pamerena kokolot lembur kalah ngajak duduluran. Ujang kumulia ate anjeun teh gabrug kokolot lembur dadap cangkring ngarangkul ka Wisnu. Laju midangda mani euriheun. Saumur hirup manehna kakaraeun ngalaman pangi jeung jalma anu siga Wisnu Kamandaka. Sakitu teu wana teu wawuh, teu hir teu walahir. Tapi Wisnu Kamandaka bebela ka kulawarga manehna kalayan tanpa pamrih.
Mang simkuring teh sanes teu butuh ku harta banda, teu butuh ku artos. Tapi kanggo simkuring mah gaduh keyakinan yen hirup urang teh mangrupakeun tulisan takdir. Ipis kandalna tos aya nu ngeresakeun. Janten mana kitu oge tos kedahna simkuring nulungan ku lawarga emang. Janten teu kedah janten emutan. Wisnu kamandaka nandaskeun sikep manehna, lain bedegong atawa sombong make nolak pamere. Tapi emang Wisnu kamandaka teu niat buburuh. Tapi naon anu dilakukan ku manehna mangrupakeun kaikhlasan hate anu celik putih celak herang. Mohon ujang kehartos pisan. Pamugi wae salira ujang salawasna aya dina pangjaringna Gusti Allah. Kalayan sugan jaga urang tiasa ditepangkeun deui. Kokolot lembur cumarita ngagiri sabab naon anu dilakukeun ku Wisnu lir anu ngelingkeun dirina. Sangkan daek tulung tinulungan ka bapada jalma. Sedang salila ieu manehna ukur ti hot-hat pikeun kapentingan dirina jeung kulawargana wungkul. Teu kapikiran pikeun nulungan jalma-jalma nu keur meunang tunggara mah. Nu mata kecap-kecap Wisnu asa sumarambah kana jiwana. Sanggeus sasaduka pribumi bring jalma tilu teh neruskeun lengkahna sejamulang ke lembur Nyi Mamah. Sapanjang jalan Nyi Mamah galecok nyaritakeun kejadian anu karek kasorang. Manehna guligah sabab pangabisan anu meunang ngawarah Wisnu geus bisa digunakeun. Najan ilmuna can hincak dina sakuduna, tapi ku kajadian tadi bisa nambahan pangalaman. Poe isukna Imah Mangkartomi kedatangan di tatamu. Sababara urang ti lembur dadap cangkring. Kalayan rebo ku babawaan. Cenah dititah nganterkeun kadaharan ku kokolot lembur. Tandangan nuhunkeun kana naon anu geus dipilampah ku Wisnu sapara kanca ka kulawargana. Di antarana aya bea sakarum, lauk gurame sagede-gede hihid aya 5, cau bagja 2 turuy. Katambahan ku ayam jago 2 geledenaker. Eleuh ieu tuangan manis seueur kieu wartoskeun ka kokolot lembur hatur nuhun kitunya. Wisnu mani colohok nepo pangirim ti kokolot lembur dadap cangkring. Dasanya nama manehna teu ngarep-ngarep pamulang tarima ku naon wae oge. Mana kitu oge katarimaeun keun tampi wae. Da mana kitu oge tos janten rezeki ujang. Mangkata cumarita ka Wisnu kamandaka di barung ku rasa hati anu bungangang. Geuning laku Wisnu teh mata kreueus ka manehna. Sumuhun mang. Ieu mangrupakeun rezeki urang sabab nu ngajalankeun kasayanana oge. Sanes simkuring wungkul pan aya emang sareng Nyi Mamah. Janten ieu teh murang tarima ka urang tiluan. Wisnu teu hayangeun disebut anu boga jasa sabab anu ti hotatna oge apan tiluan. Kang, ari ieu artos anu sakitu seueurna bade dikumahakeun. Nyi Mamah milu cumarita. Sabab duit anu meunang ngarampas ti para begal ku Wisnu diserenkeun ka manehna. Oh muhunnya akang mah hilap deui kieu wae Nyai eta artos bagi tilu. Saperti luna bagi-bagikeun ke warga lembur, saperti luna deui kanggo kulawarga Nyai. Kalian saperti luna deui mah kanggo bekal akang sareng Mangkarta dina enggoning ngalalana kanggo jajan digesan lalampahan. Wisnu mere putusan sangkan eta duit dibagikeun utamana ka pekir miskin
Ari Wisnu mah asal aya jang dahar mun keur aya di geusana lampahan. Da duit pamere tinu sejen oge masih aya keneh. Ke punten ngasola sakedap para wargi sakantenan sim kuring sejang iri ngemutan ka para wargi anu kelersan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube na teh acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu esane supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Mohon atuh Kang, keun pun Bapak nu ngabagi-bagi ka fakir miskin mah, da abdi mah teu terang. Imam mah gasik narima putusan ti Wisnu Kamandaka, sabab naon anu diparentahkeun ku Wisnu mangrupakeun amal hade. Ti saprak kajadian harita, Wisnu nunda heula paniatanana anu cenah rek neruskeun lampah. Wisnu boga karep rek ngalatih heula Nyi Mamah sangkan jurus-jurusna aya dina kasampurnaan. Jadi lamun ditinggalkeun teh teu matak melang. Sabab lalampahan Wisnu lain sakedeung-kedeung. Jeungna deui duka iraha Wisnu rek bisa tepung deui jeung kulawarga Kartomi. Nitih wanci nu mustari nincak waktu nu sampurna. Sanggeus aya sabulana Wisnu nyiruruk di imah kulawarga Kartomi. Laju manehna pamit rek neruskeun deui ngalalana. Sabab dilating mah bisi kaburu hoream. Kapan anu diteteangan ku Wisnu can kapanggih. Ngan dukane angan naon. Sabab salila ieu eta nu jadi tujuanana ukur dikemu ku dirina sorangan. Teu kungsi di beja-beja kanu sejen. Kang Wisnu, abdi tos izin kapun biang oge kapun Bapak, yen abdi sejang ngiring ngalalana sareng Akang, di idianana tanap henteu, abdi tetep pada ngiring. Akang teu kedah raga bu ayana abdi, margi urang disarengan ku sepuh, ku Mangkarta, salaku kegentos Bapak abdi. Imamah teu bebeja tianggalna, jol saged rek milu ngalalana jeung Wisnu Kamandaka. Ari Akang mah ku Mangkarta wae, margi ari tos buli tekad kitu mah moal tiasa dihulat. Wisnu kalah nyerenkeun putusan ka Mangkarta, sababnya manehna anu jadi kokolot dina enggoning Sumaba. Keun mang tanggal walerjang saena idinan wae ngiring sareng urang supados ilmu-ilmu nu diwariskeun ku ujang tereh aya dina kasampurnaan. Mangkarta nya tujuan da mun Nyi Mamah rek milu jeung manehna oge Wisnu. Disagedeungeun bisa ngasakeun ilmuna oge Nyi Mamah bisa ngabantu lamun popolah dahareun di satengahing lalampahan. Sae atuh ari kitu mah
ongko disampanjang lalampahan tiasa dilatih deui dina jurus-jurus anu langkung aheng. Kumaha saur Mang Kartomi salaku ramana. Wisnu laju ngaliuk ke Mang Kartomi hayangeun menang jawaban anu pasti. Sabab anu rek dibawana teh anakna tur kaayaan awewe. Mang mah ridho pisan ujang. Mang pertanten gak ujang. Anak Mang pasti aya dina pangjaring salira. Jung wae supaya ilmuna nambah aheng. Mang Kartomi ngajurungkeun di barung hatena anu guligah. Sabab manehna geus apal kana sikep jeung perilakuna Wisnu Kamandaka anu taya cabedeunana. Jadi teu kudu melang ku anakna sanajan pangawakan awewe. Sabab Wisnu mah disagedeungan luhur elmuna oge laku lampahna taya cabadeun. Salila ieu oge teu pernah nunjukkeun sikep anu kurang hade. Padahal anak manehna siga anu kapengpeongan ku Wisnu. Harita teh rebun-rebun keneh. Jujukutan masih baseuh kuremis. Pasir-pasir masih kasamunikeun halimun. Ibun anu ting garendang dina tungtung daun, ting borelak kasorot cahya panon poe. Lir inten berlian. Manuk recet dina dahan-dahan kai, siga anu mirip lengkahna Wisnu sapara kanca. Angin lirih ngaharewaskeun hariring asih anu tacan kungsi ngajadi. Srog anu tiluan kawalungan leutik naju meuntas cukang anu dijieuna tina tangkal pandan. Cai walungan atra herang ngagenclang. Kalangkang langit oyak-oyagan dina riak cai walungan. Siga anu keur ngalelewa kana getar-getar ati manusia anu keur kahudang rasa katresna. Ngan duka ting ira harek atra. Da anu nyata ukur hiur kaasih anu heurin kuleta. Dua hate anu hare-hare. Tapi sebenarnya pada surti yen maranehna katalimbeng dina hariring kamelang. Pabeberang anu tiluan anjog kalebah memunggang. Reg anu tiluan ngaraneg lebah dinya. Laju ngadon reureuh dina iuh-iuh tangkal jabon anu jangkung ngarampidak. Kusiwal Nyi Mamah ngeluarkeun bekal. Sangu tina baes parae anyar anu nyapulen nya seungit. Deungeuna goreng gurame. Tiluan mak-mikmak barang dahar bangun ponyo. Ku kituna mah ti isuk jedur nepi ka wanci lohor karek barang dahar. Alhamdulillah. Mani aya ku nikmat neda teh. Sangupulen rencang nalok gurame ditambih ku sambal tomat. Deuh hatur nuhun Nyai. Wisnu Kamandaka nganuhunkeun ka Nyi Mamah. Sabab eta bekal teh apan meunang Nyi Mamah. Alhamdulillah atuh ari katampi makang urang reureuh heula sakedepan mahnya di dieu. Alam kacida endahna tutuhan anu ngemplo hejo atuh ditungtung paningal mayak paksawah anu parena keur sumedeng harejo. Asa wararaas sugema abdi teh Kang. Imamah mani guligah ku kabungah seumur hirupna karek ayeuna lumantung jauh. Da biasana mah karek rumingkang di deketan oge sok disusul-susul ku bapana. Ayeuna mah bapana Nyi Mamah percayaeun ka Wisnu. Jadi najan indit jauh manehna ngajurungkeun. Keur anteng ngawangkong bari ngarasakeun endahna alam. Ujug-ujug aya nu julung-jeleng ka hareupeun Wisnu sapara kanca. Breh aya genep urang lalaki kolot make pakaian ledug. Beungeutna garang pikasieun. Dina cangkengna ngagaplek bedog-bedog koplak. Matana pada merong kana tiluan. Lah kadalah aya mangsa empuk yeuh. Barudak kojoran anu duaan.
Awalnya urang bawa ke markas jang setorkeun ka pimpinan. Hartana rampas tong aya anu disesakeun. Saurang teh eta rombongan langsung sumerita kanu sejena. Sigana katua eta rombongan mere parintah nitah mergasa Wisnu jeung Mangkarta. Manusia anu ngarep pinanggih aya perkara naon jeung kula sapara kanca. Datang-datang jolrek mergasa Mangkarta curinghak laju tumanya ka eta rombongan anu anyar pinanggih. Ulah tatanya sehari kula ayeuna mah geura tungkul ka jukut geura tangkal ka sadapan. Sabab anjeun duaan bakal dipodaran. Anu awena rek dibawa ku kula. Badan ngajawab eta si gegedug rombongan kalah ngomong jumawa. Siga nya bakal bisa nandasa Mangkarta jeung Wisnu Kamandaka. Begal nu kitu mah Mang. Sok we layanan ku Mang sareng ku Nyi Mamah. Itu ngasakeun pangabisa. Sabab ieu jalma teh ukur gede hoakna wungkul. Wisnu Kamandaka siri leutik ngadeng ancaman ti para begal teh. Laju nitah Mangkarta jeung Nyi Mamah sangkan ngalayanan ketakna para begal. Siap jang. Mangkarta nyanggupan laju ngareret ka Nyi Mamah. Mangkarta mere isyarat ka Nyi Mamah sangkan ati-ati dina nyang hareupan musuhna. Sabab Nyi Mamah mah pangawakan awewe. Mangkarta teh angger melangeun. Api oge siap Mang. Nyi Mamah teh eleh geleng. Najan awewe tapi dirina nu ayeuna geus kapati ku ilmu panemu warisan Wisnu. Laju Nyi Mamah pasang kuda-kuda dina tangtungan Kungpu Hokmojin. Oroyok barudak ulah diberi ampun. Si gegedug begal mere diparentah. Atuh manehna langsung mesat pedogna laju ngagajleng narajang Mangkarta. Ciat modar siah. Awak si gedug begal ngagajeleng bari ngahembatkeun bedogna. Tujuanna rek nigas beheung Mangkarta. Tapi Mangkarta rikat mundur ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Los bedog si gedug begal ukur ngahakan angin. Nyi Mamahan diraponan ku 4 urang. Tapi kabeh oge teu ngagunakeun pakarang. Sabab niatna oge rek ngaringkus Nyi Mamah. Ari make pakarang mah bisi matak ngebahayakeun kanu rek diringkusna. Kalian saterusna rek dibawa ka markasna. Tapi maranehna salah hitungan. Nyi Mamah kumo lebat dina jurus-jurus dewa monyet. Tongkat ruyungna but-bet darajang 4 urang begal. Ngan sakedeung oge 4 urang begal pating poyongkod kabeunangan ku tongkatna Nyi Mamah. Para wargi rupina caros nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-27 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngahapunten kana sanis kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina enggone ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.